Marhaban Oke, ya assalamualaikum warahmatullahi Ramadan, wabarakatuh. marhaban Guys ya. ya, jadi hari ini teh kita kedatangan tamu itu di kota pokoknya nama. Anjing cadara di sini. Palanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin. Lebaran sekali buat 2 kali seterbaran haji jeung lebaran ada beres. Nah guys ya, ini perkenalkan, ini teh adalah siapa Neng teh? Leni. Leni Unggul. Tuh, Unggul. Leni. Hah? Leni, namanya Leni Febriani. Nah, berarti lahir bulan Maret Neng teh. So tau na Heuh. Nya. Camling kumaha? Neng teh nuju naon di dieu? Nuju naon? Kan ieu mah kampung Neng Oh, kampung Neng. Heeh. Terus? Terus biasanya mah udah bingung orang mah datang ngomong naon biasanya ge. Ditanya aku baru dak karek ngejawab. Oh, jadi gini sekarang mah biar Neng aja yang nanya. Bagus itu, sok. Adena, jadi kan sebenarnya ini teh bukan kampung Neng. Mana teh ngomong itu kampung maneh padan. Maaf. Ini pura-pura paniten ente orang keur berjalan-jalan tah. Tuh. Tinggal lihat tuh kiri kanan itu segitu lobana. Ala-alaeun jeung paukeun gitu. Seperti biasa, kita mah ini mah menelusuri sawah nyawa Entur. Dari dulu juga sampai sekarang kita mah selalu di sawah Wantur karena kita mah kan enggak punya sawah. Ya, gitu. Sawah tuh, sawah di dieu mah neng bararecek nama di dieu. Oh. Naon sia teh? Naon sia teh naon ha? Tuh ge garing. Naon garing tinggal itu dibaca kieu tuh. Tuh. Kering. Kering kumaha? Kering atuh panas menikeuna. Tinggal ieu cayan tuh. Oh, ini mah pan tadi. Tadi naon? Hujannya tadi. Oh, hujan. Tah ngomong-ngomong Neng teh sehat? Alhamdulillah. Udah lama tidak melihat Neng tah teh. Sudah lama ya? Lama pisan pokoknya nama aya 17 purnama lah. Iya, karena kan kemarin teh Neng teh ini apa? Kerja dulu mencari apa? Mencari rezeki atuh kerja. Mencari rezeki. Sugane gitu mencari naon gitu. Di mana tah kemarin Neng teh? Biasa di Jakarta. Di Jakarta. Entos ka Monas? Entos ka Monas teh? Encan. Naon ke Jakarta? Teu inget ke Monas mah. Kumaha Monas teh? Wah. Percuma tuh Neng ke Jakarta oge. Teu pernah sareng Monas mah. Emang penting. Penting pisan Neng. Sepenting perasaan. Perasaan saha? Perasaan aku lah. Anjing sih. Itu ngaledek sih mah. Lain kita ngomong mundur nepi orang teh ke Australia. Tong mundur atuh kemana ieu teh sebenarnya? Heueuh da teu tujuan da mati baheula ge tuh tinggal ieu. Ih alus pisan sia teh dang. Ini teh padang non teh anu di ieu teh. Padang pasir. Lain padang pasir. Tah ieu teh ieu. Neng di sini teh tah di dieu mah nya loba buah anu mahal teh geuningan. Bukan buah mahal. Mahal di mall ada cecenet. Di mall mah 20.000. Mending kita ngambil cecenet. Heeh nya teh neangan. Tah. Alah aing mah nisa uted kieu cecenetna ge. Ih, naon? Kosong. Kemarin penting mah perasaan Neng teh kosong lah. Gua kosong. Kosongnya. Anjing teh ripuh. Nah, harus sing balik nyabakna kumaha gitu-gitu teh. Atuh ada eta mah. Tah borang. Tah ieu urang teh kunaon asuk-asukan ka dieu. Atuh anu jalan dieu, tah cecenet. Mana. Anjir berburu guys ya. Jadi ini teh adalah buah yang lamun di luar negeri mah itu hargana teh mahal. Teu saha. Berapa nu asakna oge. Di ieu ge 20.000, 25.000 teh 10 siki. Nah, Cukes. Tah. Buah apa di tempat kalian namanya? Kalau di kita makan cecenet. Tapi ada yang bilang itu teh peletokan. Peletok. Ya, karena kalau makan ia suka bersuara totok gitu. Coba. Dahar. Oh, tidak apa-apa ya karena ini. Ini higienis dah bersih di wadahan. Gayem. Pahit. Asum. Pahit. Atuh datang kene anjir. Tapi enak. Dari mana?
resep masem-masemnya. Aya eta anu teh podo. Di jalan bilatung. Wah sih. Ih, naon maneh makan bilatung gila, bilatung maletik utak-utakan nage. Nah. Asak tuh eta. Tah, ini mah asak, guys. Asaknya ini kayak gini, matangnya tuh kayak gini. Dame. Tah, eta rasana kumaha? Enak ya mah amis ah. Amisnya. Tah ke urang melak cecenet neng apal teh cecenet tina naon? Cecenet mah iya nanti jadi kusorangan. Jadi kusorangan kumaha? Menurut mitos mah pan ieu teh. Tah lamun neng makan cecenetnya. Terus neng ke modal belah ditu jadi cecenet jadi itu. Terpercaya? Cecenet nage sakieu buat di dieu kene teu nepi ka dieu. Pan ke meureunna geus nepi tah arek terpercaya teu? Teu. Temen urang nyirian di ditu. Nyirian naon? Neng ngagali heula belah ditu. Oke, kuat diriksakeun. Oke, kuat diriksakeun. Bulan hareup kuat diriksakeun lamun jadi berarti bener. Oh, lain mitos lain. Kieu anu teh buah cecenet teh tumbuh dari itu kan musim kemarau. Jadi kieu jadi we cecenet. Tah kan emang kudu dikaluarkeun neng, lamun teu dikaluarkeun nya. Engke jadina mun-munan sia di luhur. Maneh mah teu percayaan dibejaan ku kolot teh. Beda jadi mun-munan teh. Heeh. Heeh tah ieu. Naon? Cecenet. Tah eta mah loba. Biasana cecenet mah anu asak sok murah dihandap. Ternyata sah anu keur berkebun teh. Ada yang lagi berkebun. Anu. Atah sia teh. Atah. Tuh nya batur nengan cecenet. Iya mah dah sebenarnya nama guys ya. Kita teh karena baru pertama kali ketemu tah jadi acan bisa ngobrol ya teh. Kan bisa ngobrol, adenaknya itu teh malu-malu. Da aku teh sok malu-malu bagong teh geuning neng. Iya, kok neng mah enggak. Neng mah malu-maluin ya. Kenapa? Karena aku teh tidak bisa ngomong bahasa Indonesia sebenarnya. Jadi rada hese arek ngomong teh. Jadi gimana ini teh, Cukes? Jadi ada nama nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Jadi kalau neng mah apa aja gitu. Dan neng mah udah lama kan kemarinnya di Jakarta. Ya terus sama di Jakarta. Pan meureun mah aku ngobrol bahasa Sunda gitu. Ada. Dan apa ya? Bos neng mah bahasa Sunda. Nya? Orang Jogja. Kela kumaha. Kumaha maneh teh ngawangkong teh. Apa cek maneh bieu? Bahasa Sunda sirit. Pan. Masa jadi orang Jogja mah di Jawa? Oh, pan. Jogja Mall. Anu di Sukabumi. Jogja. Yogyakarta. Jawa meureun. Tah. Nyambung. Bahasa Sundana di mana? Bahasa Sundana orang apa-apa. Ojo. Orang apa-apa. Neng da. Ku sabab teu puguh ye ngobrol oge. Tah itu jiga nama dulurna. Aya anteu. Mang eta meureunna. Kunaon neng mun nyabakna bular-bular jiga kitu? Kumaha tuh kan coba heula meureun. Tuh leungeunna teh kitu. Peot ini. Hah? Kumaha? Peot. Cerita mah. Nah, iya. Gegabah. Dua mah teu peot. Naon atuh Lepet. Berarti lepet mah kayak aki-aki. Lah ada pembahasan geus teu pararuguh kieu ya teh, jeung panas oge nya. Panas oge. Pokoknya mah sekian dulu lah video kali ini. Jangan lupa like, comment, share video channel guys. Anjay. Set.